taya iber ti anggalna beja nu katarima tepang da mulai kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jajara carios narangsa. Atuh urang lajengkeun deui carios nu kasimpen kamari nu diteuneun di handeuleum sieum nu ditunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Si Sarjang nuju Kalawang turun kaburuan lempang ngagandeuan nuju rek mulang. Eta wanoja lumpat budak si Sarjang kep kana leungeunna. Hapunten pamugi atring benu mana hatana perengat panggali. Abi teu ngawartosan naon nu terjadi. Cek eta wanoja ngalengis bangun hayang dipikarunya. Nya teu naon ai. Keun we nu atos mah kumaha deui. Cek si Sarjang padahal dina hatena mah rada amek oge. Tapi teu pantes. Komo meka keheul ka batur lain nurul lain baraya. Peperikeun dirina. Teu bisa mere atuh ngahargaan. Hatur nuhun pisan Kena enjing deui upami urang patepang urang carioskeun nu langkung waspaos. Nya atuh keun we. Eta teh mulang we ka. Tos wengi teuing hawateus inung kolotang ngantosan. Nya atuh di kantun ai. Cek si Sarjang bari ngepeskeun leungeun eta wanoja nu nyekel pageuh. Terus si Sarjang leumpang mapai situ paatang sadikit. Kahareup saeutik ngalewatan sawah mi aing. Tuluy katonggoh ngalewatan susukan mipir imah si Kuncung. Beuki hareup turun saeutik ngalewatan imah si Buu. Tepi ka tempat nyatana imahna si Sarjang. Sup asup ka imah. Inung kolotna keur cinuhuk nungguan si Sarjang. Syukur da mana geus mulang Sarjang. Mata tadi ngadaguan ikariwang. Cek inung kolotna. Nya keun we mak. Daena mah geus mulang bisa rek cari mah sarewe. Tulus inung ngagoloyo ka enggon. Si Sarjang oge sarua. Bari nyangsangkeun sarungna nu sok biasa disolenangkeun. Waktosna parantos teu nyekapan. Hapunten anu kasuhun hampura anu ditedak permios.